Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah padun nenggak bae atuh Bu. Ngiring jawab salam. Mudah-mudahan ngiring jawab salam disalamatkeun. Dirahmatan, dibarokahan. Eta isina assalamualaikum. Cek Rasul absus salam alaman arab tawaman lam ta'rif. Sebarkeun salam kajal minu anjeun kenal jeung anu teu kenal. Ibu bapak tos kenal kuring teu? Tuh, Paku tos terbireuk deui. Malah kuring ayeuna ngaosna naon judulna Paku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in zawjain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-aya wal hadis wallahu a'lamu bimuradihima. Pangresa Bapak Delon kalih Ibu Encas teh hilap kedua mempelai sakula wargi salaku sahibul hajat anu kusim kuring dipihormat. Al-mukarramunal ulama para kiai para ajengan, dulur-dulur simkuring, sahabat-sahabat simkuring, para pimpinan pondok pesantren anu senantiasa ngurus umat anu ku simkuring dipihormat. Pangaresa Bapak Kuwu salaku kepala desa anu senantiasa ngurus rakyat oge sadaya aparat nu hadir di tempat anu ku simkuring dipihormat. Para kasepuhan tokoh masyarakat anu kusim kuring dipihormat, para bapak miwah para ibu hadirin al hadirat, dulur muslimin muslimat anu kusim kuring dipihormat sadayana hamba-hamba Allah anu sami mulia. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ku qada qadarna Allah kalian kudrot irodatna disarengan ku sifat Rahman Rahimna dangeti urang sadaya tiasa kalian kersa hadir riung mungpulung silatu rohmi rohim dina raraga idhalus surur khusus ka sahibul hajat dedel doa ka kedua mempelai anu parantos diistrenan jadi panganten bade ngawitan ngambah bahtera rumah tangga, mudah-mudahan tiasa singgah di pantai harapan kulawargi anu kenging predikat sakinah mawaddah warohmah bagja dunya akhirat. Amin gitu. Aminah di papatahan. Salawat salam kita tetap diberikan kajungan alam panutan orang sadaya Nabiullah akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna, para tabi'in tabi'atna oge ka sadaya umatna khususna ka urang sadaya anu selalu berusaha taat ngalaksanakeun syariatna ngajunjung tinggi ajaranna, mudah-mudahan diangken jantan umatna anu diagendakeun keing syafaat jaga di yaumil kiamat. Amin ya robbal alamin. Ningalikeun bebas tuh.
Kadieu mah teu aya pokok. Kajeun ka di kardusan. Para bapak ibu hadirin hadirat anu kusim kuring dipihormat hamba-hamba Allah anu sami mulia. Satu acan ngadugikeun materi mangga sasarengan heula maos 2 kalimat syahadat sareng istighfar tiluihan. Wios bari ngaheumeum baso ge teu naha. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ngawangun kulawargi anu bahagia. Kedua mempelai hidup duaan tos diistrenan ngawitan ngabah bahtera rumah tangga. Didoakeun ku sararea mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawadah warohmah pinuh ku kabagjaan. Amin. Hoyong bagja panganten hoyong bagja. Alhamdulillah. Panganten baru hoyong bagja nubari kumaha? Sami bae. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kanggo urang rumah tangga oge nu kahirupan urang sehari-hari. Di antawisna Allah Subhanahu wa taala ngawartosan man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah memfasilitasi kanggo kahirupan urang di alam dunia dugi ka alam akhiratna. Di alam dunia orang peryogi memperjuangkan kehidupan sakumaha nu dipikahoyong ku urang. Tapi saur Gusti Allah saha jalma anu hoyong ngagarap sawah ladang akhirat ya. Ngagarap sawah ladang akhirat di lemur manyawah gitunya. Najid lahu fi harsihi. Jeung Gusti Allah ku kami bakal ditambahan sawah ladangna. Cek jama lembur mah lamun melak pare sok keluar pare. Miheulaan. Lamun melak pare sok bijil pare ta genjer. Pare na bijil genjer na milu. Lamun melak genjer sok keluar pare henteu. Jadi jalma anu hirupna termasuk nu rumah tangga mengejar-ngejar kepentingan akhirat, insya Allah pasti dunyana ku Allah bakal dicumponan, bakal diwaluyakeun. Amin. Waman kan yuridu harsa dunya, saha jalma nu hayang sawah ladang dunya ngagarap dunia wungkul. Taur Gusti Allah nu'tihi minha ku kami bakal dipasihan sebagian dunia nu dipikahayangna wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat moal menang bagian.
Tatina dua ieu urang ek milih nu mana kira-kira? Halo. Ek milih nu mana? Nu kahiji. Janten kieu upami rumah tangga orang hoyong kenging keberuntungan bedi tina hoyong kabagjaan, ternyata Allah Subhanahu wa taala masihan fasilitas. Fasilitas nanaon? Lamun jalma ngutamakeun ngejar kana kepentingan hirup kanggo kepentingan akhiratna, duniana ku Allah bakal diwaluyakeun. Palebah dia ku urang kedah diperjuangkeun. Sebab lamun ayeuna jalma hoyong bagja, nu masihan kabagjaan Allah ta duit. Nu masihan kabungah Allah ta duit. Hah? Lain duit lain. Tapalebah dia Allah Subhanahu wa taala ngemutkeun ka urang sadaya. Dina mayunan kahirupan anu tadi dua macam. Artina lamun rek ngejar kepentingan akhirat, ngejar kepentingan dunia, mangga baik ke Gusti Allah. Tapi di dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, menciptakan kehidupan anu Allah disebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah anu nyiptakeun maut sareng hirup. Ibu bapak ada orang maut heula tah hirup heula. Si ieu mah teu nyaon hirup. Ari maut sabaraha kali. Ieu mah teu nyaho pae. Ari maut sabaraha kali? Sakali. Nah, untung hadir kana pangajian baku. Majarkeun maut teh sakali sugan. Sabaraha kali maut ibu? Wah, teu nyaho pae ieu mah. Allah ngabejaan allazi khalaqal mauta anu nyiptakeun maut jeung hirup. Ai mautna sabaraha kali? Nyebutna sakali. Padahal cek Allah kaifatak puruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sabaraha kali maut teh? Iya sabaraha iji? Manya teu katempo ieu. Maut sabaraha kali? Jadi urang geus maut sabaraha kali? Geus maot sakali. Kari sabaraha kali deui? Sakali deui iraha. Jadi maut teh sakali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tak aya kesempatan kene orang ayeuna hirup cacan maut, geus maut sakali. Ayeuna tinggal berjuangkeun kahirupan orang di alam dunia, khusus anu rumah tangga seueur pisan kauntungan tapi kedah diperjuangkeun. Hoyong untung naon merjuangkeunana tadi teh hayang untung dunia akhirat, hoyong untung dunia unggul, hayang untung akhirat unggul. Allah memfasilitasi. Apunten dia suarana rada pura-pura keringnya. Ketika Allah nyebatkan alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah nyiptakeun maut jeung hirup tujuanna keur naon? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah nguji aranjeun saha di antara anjeun nu pangsae-saena amal. Jadi orang dipasihan kesempatan hirup ayeuna di alam dunia, tuntutan di Gusti Allah teh naon? Nu dinilai ku Gusti Allah teh saha nu pangsae-saena amal anu kedah dikejar-kejar ku urang di alam dunia, dina rumah tangga, na kahirupan sing seueur kasaean gitu. Anu eta kasaean teh kanggo naon? Kanggo kabagjaan urang boh di dunia boh di akhirat. Tapalebah dia ayyukum ahsanu amala, diuji ku Gusti Allah. Ujianna kumaha bentukna teu aya nu terang, tapi setiap jalma pasti ku Allah bakal diuji.
Sabab naon? Hirup yakin ku Allah disadiakeun kahirupan teh ujian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina ujian ieu supaya tinemu sareng kabagjaan cek Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jalma arimen geura salabar sabar ulah hayang ujug-ujug beunghar. Aya nu hayang ujug-ujug beunghar aya. Ayeuna nikah isukan beunghar aya nu hayang kitu. Bisa moal kira-kira? Bisa itu geus aya mah. Jadi Allah miwarang sing sabar, wasabiru, sabarna teh lain sakali, ya ayyuhal nasbiru wasabiru, sabar nandangan hirup usaha duniana, sabar nandangan hirup pangusaha akhiratna. Maka ku Nabi dikategorikeun ari sabar teh kudu kana sabaraha macam as-sabru salah satun cek Kanjeng Nabi. Ari sabar teh kana tilu hal. Hiji sabrun alal musibah, sing sabar nalika aya musibah. Naon ari musibah? Sesuatu anu nimpa kana diri urang anu ku urang dirasana teu raos. Teu enak ngaranna musibah. Tapi yang disebut musibah nurutkeun ahli ilmu akhlak mah sanajan kasayan ge kadang jadi musibah. Kasayan jadi musibah. Artina naon? Ibu bapak punten laun palebah jalma hiji waktu dibere jabatan. Musibah tan nikmat. Halo. Jalma dibere jabatan musibah tan nikmat. Tah ieu musibah tan nikmat kira-kira. Musibah kanikmatan kadang jadi musibah, dianggapna hebat apa padahal musibah. Palebah dia Allah nguji jalmi saha bae, bade jalmi anu di luhur, nu di handap, nu di tengah, nu miskin, nu beunghar kabeh diuji ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ngujina? Itu mah cara Gusti Allah. Maka Nabi ngondisikeun sing sabar dina nalika meunang musibah. Nah, musibah naon atuh? Aya musibah anu kana diri, kadang kana kapribadian, kadang kana ekonomi, kana kahirupan, naon bae bentukna musibah. Allah miwarna sing sabar supaya naon? La'allakum tuflihun. Sabarna kudu kumaha? Barengan ku takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabar can bogana naon sabar heula. Tenang bae, sabar, sabar, ari ibadahna tara. Sabar, mapatah nu gering sing sobar, kege waras deui, ari palebah ibadah henteu. Karena teu dibarengan ku takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Sabar nu mata kadatangkeun keberuntungan, kabagjaan, sabar nu dibarengan ku takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Aya jalmi sabar, ibadahna loba. Tapi palebah ibadah bae ngarasa teu aya hasilan tuh kuring mah ibadah bae gaya Allah hirup kawas kieu bae iraha batur siga kuring teu boga. Sabar kuring teh pedahan mah kudu kumaha kahade ta palebah dieu. Allah nguji kadang-kadang ku keimananna diuji, ku akhlakna diuji, ku ibadahna diuji. Ujian Allah Subhanahu wa taala nguji ka makhlukna, nguji ka hambana, berbagai cara Allah Subhanahu wa taala ngujina. Palebah di dieu nu pertahankeuna sing sabar, sabar dina musibah sabab sadaya jalmi pasti ku Allah diuji. Gitu, diuji. Palebah ngujina Allah Subhanahu wa taala ka urang, contoh kareku gering bae gering. Ibu bapak pernah gering teu? Sabaraha kali? Teu dihitung. Kareku gering bae ge jalmi gering dibarengan ku takwa maka tina geringna dihampura dosa. Mana sing daek gering? Jimuhun dihampura dosa. Ngan hanjak alsok aya jalma gering ngahariring ngaharurung. Aduh.
nyeri. Aduh, nyeri. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Nyeri, aduh ya Allah. Ai salat henteu. Aya jalma kitu. Ngaranna teu dibarengan ku takwa ka Gusti Allah, maka ari keur gering punten Bapak Ibu sing emut. Wa idza maritu fahuwa yasfin, di mana abdi udur teh Allah nu ngawaraskeunana. Jadi di mana keur gering teh kaeling, wa idza maritu fahuwa yasfin, apabila aku sakit engkau yang Allah yang menyembuhkanku. Ya Allah, sembuhkan abdi ya Allah. Ulah aduh, nyeri. Aduh. Ya palebah dia Allah Subhanahu wa taala nguji hambana dengan berbagai cara. Allah Subhanahu wa taala sing sabar nalika dapat musibah ya. Kemudian sabarna naon deui? Sing sabar dina taat. Oh, na taat sing sabar. Taat ke Allah, taat ke Rasulnya dalam bentuk ibadah atau ubudiyah. Salat ge da sapoe-sapeutna 5 kali. Sing sabar. Punten Bapak Ibu sok aya jalma salat mah salat tapi kurang sabar. Aya teh nu salat assalamualaikum langsung ka kojengkang aya teh. Assalamualaikum langsung ngagojengkang gitu. Aya salat teh sing sabar. Supaya aya untungan sing sabar. Jeung Gusti Allah fa iza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di mana anjeun beres salat, tuhon beres salat fa iza qudiyatis salat barengan heula ku zikrullahna. Sina loba zikirna ulah nurutan jalma-jalma munafik. Ibu bapak terang jalma munafik. Jalma munafik teh innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu ciri jalma munafik. Jalma munafik kumaha? Orang-orang sesungguhnya orang munafik itu innal munafiqina yukhadi'una Allah, nipu Allah. Mereka hendak menipu Allah padahal dirina sorangan anu nipu. Nu nipu dirina sorangan. Kumaha cirina? Iza qamu ila sholat, di mana ngadirikeun sholat, di mana ngadekeun sholat, bade ngalaksanakeun sholat, kusala males sholatna. Males, tak ciri jalma anu munafik sholatna males. Males ngalaksanakeun atau males keur sholatna. Malesna kumaha? Yura'unan nas, pada sholatnya hayang di alam ku manusia. Nah, wala yazkurunallaha illa qalila. Jalma munafik mah sholatna bari males, tapi tara zikir ka Gusti Allah kecuali sakedik zikirna. Jalma anu salat terus tara zikir, zikirna sakedik bisi kalebet jalma munafik. Maka to salat teh cicing heula. Minimal baca istighfar 100 balik, osok tara osok. Osok alhamdulillah biasana ngan 3 kali kan. Baca istighfar sina loba. Naon manfaat istighfar? Masya Allah, lamun orang hirup hoyong dibabarikeun rezekina, hoyong babari rezeki teu. Hoyong gampir rezeki hoyong. Ternyata padilah istighfar luar biasa. Ceuk Kanjeng Rasul, kasratul istighfar tajlibur rizqo, ya. Loba istighfar narik-narik kana rizki. Istighfar ya kalau astagfirullah robbal astagfirullah. Tah mun istighfar nak itu lila loba inum heula. Ternyata loba istighfar ngababarikeun kana rezeki. Terus Nabi kantos nyaur,
Aksiru minal istighfar, sing lobakeun maca istighfar. Sok sina loba bacana. Kaloba cek Nabi teh. Ulah tilu balik teuing. Aksiru minal istighfar. Paman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hamin farozan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu untungna jalma sok daek istighfar. Saha jalma anu ngalobakeun istighfar ku Allah bakal dijantankeun eta jalma tina saban-saban kabingung, karupet, karuwet, galau, naon deui nya? Kasusah bakal dihilangkeun ku Gusti Allah. Amin. Ku istighfar lain ku duit ieu. Jadi kabingung, kapusing, kagalau, kasusah bakal leungit ku loba istighfar, dileungitkeun ku Gusti Allah. Min kulli ghammin wa hamin farajan, bahkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bakal dipasihan rezeki tanpa diduga-duga. Amin. Jadi ku loba istighfar ternyata rezeki digampilkeun ku Allah. Maka aya salah sawios hadis ngabejaan wa innar rajula la yuhramur rizqa bi dzanbi yusibuh, bahwasanya seseorang terhalang rezekinya karena dosa yang menimpa dirinya. Jadi perbuatan dosa teh ngahalangan rezeki, makana ulah sok seneng karena berbuat dosa. Kahade dina rumah tangga, aana, tetehna, istrina, pamegetna sok teu karasa kadang-kadang istri boga dosa kanu jadi suami, sabalikna suami jadi istri, bisa jadi nanti rezekinya terhalang. Maka sekali aa tetap aa tong diganti jadi ee nyeneng. Mohon. Jadi awas hati-hati. Kadang teu sadar suami istri sok pasea, sok aya nu pasea. Aya pedah naha. Duit. Terus karena duit bae. Sok aya. Itu bisa terhalang rezekinya gara-gara pasea. Manggeus ulah pasea cuma hayek akur deui mah. Leres teu? Cuma kecuali pasea ulah akur deui hop. Ulah sok pasea akur deui mah nanti rezekinya terhalang gara-gara dosa pasea. Naudzubillah men. Sebab kieu aya tantangan rumah tangga teh suami istri adem ayem teu aya nanaon, kadang-kadang mitoha rewel dengekeun. Aya mitoha rewel. Mitoha saha eta? Nya geus kajenteng mitoha dewek. Kadang-kadang mitoha bager, suami istri bager, anakna rewel. Anakna bager, mitoha bager, suami istrina bager, tatangga pipilueun. Sok aya tatangga pipilueun. Peda nganjuk motor teh. Ngecebrek bae engge nyaho na nganjuk cenah kitu. Nang ngiridit. Jadi sok aya jalmi aduh hatena teu mereun batur boga pangaboga teh nya. Hati-hati. Sing boga dosa tinu jadi tatangga akhirna rezeki terhalang. Naudzubillah min dzalik. Ulah bela-belaan Pak Kiai jalma itu ge ku abdi ka Bandungan salatna ge jarang. Tapi duitna ngayah. Imahna alus, kendaraanna loba, mobilna ge rodana 4. Sendalna 2. Hadis sendal hiji. Pokoknya mau zaman nama abdi apal ibadah aja dudong tapi segala aya kahade cek Kanjeng Rasul teh idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa inna madzalika minhu istidraj ya. Lamun anjeun ningali jalma Allah masihan ka hambana tentang dunia nu dipikahayangna, hayang imah megah laksana, hayang mobil mewah laksana, hayang duitna ngayah laksana, hayang kebona lega laksana, hayang sawahna lega laksana, hayang laksana jeung bihuna ge laksana. Apa laksan teu? Jeung bihun. Sagala laksana padahal jalma nama seneng maksiat. Cek Kanjeng Nabi fa inna mazalika minhu istidraj
anu kitu rezekina istidraj disebut jebakan, cek urang lembur mah disebut disungkun, cek bahasa Inggris mah dijejelan gitu. Jadi ulah sok kabita ku jelma anu bandana loba tapi teu ibadah, hati-hati. Jantena rumah tangga lamun hoyong bagja diantawisna ya sing loba istighfar. Salaki molotot astagfirullahalazim. Aa geuning kitu pan aya geus rumah tangga mah ku Allah kayak ditembongkeun sagala-gala luar jero laras teu. Memeh rumah tangga jeung geus rumah tangga jauh berbeda. Ibu nutus rumah tangga nalami pernah teu dipolototan ku salaki? Pernah teu? Pernah? Kajeuna salaki dewek. Beda keur can nikah mah, ieu mah pangatena deketnya. Malam ini ku tak dapat tidur. Keur can nikah teh. Wajahmu menggoda selalu, nyambung kan hijina teh. Aku pun begitu tak lelap tidurku, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin tedek hees, hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan gitu. Tedek hees, nu itu teh hees, nu itu hees. Nah, geus dikawinkeun hees bae. Geus dikawinkeun hees bae, kalah mitoha ngomong aing boga minantu hees bae. Atuh minantuna ngomong aing boga mitoha rewel bae. Aduh. Nah, kendalikeun. Awas diantawisna sing daek istighfar. Tapi kade ulah padu istighfar bae salatna henteu. Tadi kan teu salat sing loba zikir supaya teka lebet jalmi anu munafik. Ya munafik mah zikirna sakedik, zikir sakedik lebet pribadi jalmi munafik, naudzubillahi min zalik. Tah ketika Allah nyebatkeun wazkurullaha sing loba zikir ka Gusti Allah, wazkuru sok dalikir areling ka Gusti Allah kasirot sinaloba la'allakum tuflihun, supaya aranjeun bagja, supaya aranjeun beruntung. Jadi lamun hayang jadi jalma bagja, rumah tangganya bagja, rumah tanggana beruntung, sing daek salat, sing loba di duit pisan dikir, sing loba zikir duit deh gitu. Mun hoyong bagja ya usaha langit namanya ya. Da jujur punten kadang kawi sok anu rajin ngalah duit tapi kana ibadah mah teu rajin, aya nu kitu aya. Di mana? Di bumi gitu. Hati-hati, ini resep dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun hoyong bagja salat, tos salatna ulah cicingeun, sok nia rizki tapi barengan ku loba zikir ka Gusti Allah. Harapanna la'allakum tuflihun, supaya aranjeun bagja, supaya beruntung. Amin. Zikirna naon? Tadi istighfar. Selain istighfar atuh nu mana bae rutinkeun kalimat-kalimat zikrullah. Solawat nu enteng bae. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. 1000 balik bae osok tara. Teu 1000 balik. Kajian 1000 balik 100. Teu kene bae. Ya paling tidak atuh Nabi nyontohan beramal teh membaca subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tambahan kula ilaha illallah jadi 100 kali. Rutinkan isuk jeung sore supaya naon hirup orang ku Allah bakal dipasihan jalan keluar. Karena Allah miwarana kieu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei jalma ariman, jamanu ariman, ieu dong kabeh jama iman sadaya, amin. Hei jamanu ariman, geura zikir ka Allah sinaloba, zikirna sinaloba. Ada orang hayang loba zikir tah hayang loba duit.
Hok ngomong mengpeng di dia. Loba naon? Oh loba duit, babari wiridana duit gitu. Hok wiridana duit kayak loba duit. Sing loba zikirna cek Gusti Allah. Terus wasabbihuhu bukrata wa asila, baca tasbih isuk jeung sore. Maka ulama baheula ngondisikeunna baca tasbih santos salat maghrib sore kan. Oh ulah lepas baca tasbih 33 kali. Baca deui tasbih wa asila bukrotan isuk-isuk tos subuh ulah wakang ngejo. Subuh teh guat daek pagawean sing teh anggeus guat jauh ai salat pada assalamualaikum tasbihna henteu bener teu. Hati-hati Bu, engke mah salat katenang baca tasbih bukrata wa asila isuk jeung sore baca subhanallah 33 kali. Ulah kieu 33 kali hayang gawat anggeus 11 lah kitu. Kabener subhanallah. Allahu akbar. Eta baca tasbih dipiwaran ku Gusti Allah sampai Allah nyebatkan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Ketika orang banyak zikir, baca tasbih isuk jeung sore, malaikat turut serta mendoakan. Amin. Kumaha ngadoakeun ya Allah, kaluarkeun tasi eta tina poe kana caang, tina sesat kana hidayah, tina miskin kana beunghar, tina susah kana bunga. Ya Allah, ku malaikat dipangdoakeun jalma nu loba zikir. Amin. Didoakeun aku malaikat geus lain ku pak kiai deui. Lamun jalma loba zikir liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Malaikat ngadoakeun ya Allah supaya Allah ngaluarkeun tina poe kana caang, tina repot, tina susah kana bunga, tina hese kana babari, tina miskin kana beunghar. Hoyong beunghar teu? Beneran. Nah, Allah Subhanahu wa taala parantosna keur rezeki hambana masing-masing. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir ya. Allah ngabentangkeun rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan juga menyempitkannya. Jadi rezeki dibentangkeun ku Gusti Allah, disempitkeun ge ku Gusti Allah. Ketika jalmi upamina rezekina sempit ulah ngarasula, hakikina mah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika loba rezekina ulah bangga teuing. Mohon biasa bae eta teh bisa diuji ku Gusti Allah lewat rezeki nu loba. Cik ieu jalma jadi sombong tah henteu, ieu jalma ibadahna kumaha, syukurna kumaha. Bisa jadi dengan harta yang Allah titipkan kepada kita ujian, dan ujiannya kadang-kadang ada yang lulus dan yang tidak lulus. Maka ketika kita ada tenang biasa-biasa aja, tekudu dijadikan alat keangkuhan, kesombongan, kelebihan dari orang lain, nganggap orang lain kadang-kadang hina, orang lain kekurangan, ku orang disapirakeun atau teh dihargaan. Punten Bapak Ibu sok aya jalma geuning ngahargaan pedah karena aya dunyaan, aya nu kitu. Pedah aya dunyaan dihargaan, eueuh dunya mah teu dihargaan, ngan teu ditendang mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati Bu. Jalmi teh anu pangsaena mah da lain urusan hartana martabat duniana, tapi nu diukur ku Allah mah martabat takwana. Leres teu? Maka hirup teh tenang sing tenang, yang miskin jangan. Tah teruskeun. Dan jangan sesali diri. Ya panggung teruskan. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena
hartanya, derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah. Teruskan sok, teruskan. Jadi biasa anu penting mah orang bu tiasa ibadah nu pokona nama mohon nu penting eta Allah Subhanahu wa taala masihan terang kerjalmi anu loba zikir didoakeun ku malaikat liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Maka ke dina kahirupan rumah tangga khususna sing rajin salatna sing rajin zikirna amin. Ieu teh loba diabaikeun sim kuring apal. Nah, sok geura. Tos salat teh loba mah assalamualaikum, assalamualaikum langsung ka kojengkang. Nah, tenang heula cicing. Ya assalamualaikum gawat-gawat ek nyangu manten, gawat ek anu manten, tenang heula. Lamun hirup hayang bagja sebab cok Gusti Allah nak kitu. Coba tingalina ayat sejen. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lamun hayang bagi tanya, hei jalma-jalma ariman. Gerak raruku, gerak sujud, salat. Gerak ruku, gerak sujud, salat. Warka'u wasjudu wa'budu sembah pangeran anjeun. Punten Bapak Ibu sok aya jalma nyembahna lain ka Gusti Allah tapi nyembahna kana hawa nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah anjeun teu merhatikeun jalma anu mempertuhan hawa nafsu. Ari nafsuna kahayang awakna diturutan kahayang Allah jeung Rasulna mah diabaikan. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka Allah miwarangna geura ruku geura sujud sembah pangeran anjeun ulah kanu sejen sembah pangeran anjeun waf'alul khaira di samping nyembah ka pangeran teh di samping ibadah teh lakukeun kebaikan la'allakum tuflihun supaya aranjeun jadi jalma-jalma bagja jalma-jalma nu beruntung. Jadi lamun hoyong jalmi bag jadi jalmi bagja jalmi beruntung bahagia salat dan berbuat baik. Kadang aya jalma daek salat rajin tapi ngomongkeun tatanggana ge rajin. Hati-hati, aya jalma rajin, Senin Kemisna rajin, ibadah nu saeunaahna ge rajin, tapi rajin ngagosip tatangga sabelahna. Naudzubillahi min dzalik. Sok aya jalma nu ngagogoreng tatangga. Aya anu ngagorengan-gogorengan? Aya. Ibu ari ngagogoreng-gorengan wios henteu? Jalma teh keur dagang gorenganna digogoreng. Daekeun moal kira-kira. Eta jalma kana gorengan aing ya Allah, geus pedah goreng ready, gogoreng we goreng. Ngagogoreng-gorenganna ge ulah bu jalmana teu ngeunaheun. Kana gorengan urang teh sewot bae nu aya jalma eta ya Allah sampai hayam urang ge ditenggoran sewotkeun ka hayam urang ge. Naon sabab? Boga hati dengki, boga hati hasud, naudzubillahi min dari pan ari jalmi hasud teh jalmi rada teu waras. Mimiti teresep kana pangabogana ka jamana ngahewaan, laras teu? Jamana dihewaan indung bapana, kadang-kadang anakna ge dihewaan. Anak saeta hewa aing ka anakna ge. Pedahan budak teu salah teh nah dihewaan. Mending jama keneh hayamna. Kana tawuran dihewaan deui aing hewa kana hayam jama eta teh. Lumpat ka kebon nyahoon kebon jama eta dijebian kebonna ge. Jalma rada mana ulangi nguasud naudzubillahi min zalik. Hati-hati, salat ternyata ku dibarengan ku berbuat baik. Ari berbuat baik na kumaha? Naon bae? Islam mah sangat bijaksana, Islam mah ngayonan ngatos ngayonan. Kajen jalmi teu gaduh ge bisa beramal loba. Abdi mah bade sedekah teu gaduh harta, kajen teu ku harta ge atuh seuri-seuri mangka loba ulah eureun-eureun. Eta lamun istri masihan senyum kanu jadi suami, pahalana gede pisan mana ibu ulah sok eureun mere seuri ka salaki teh.
Aya bae surah seuri. Sok salakinya na iraha mimitina. Keung nempona gitu. Punten ibu teh aya pahalaan ka hade osok teh seserian hareupeun salaki. Tara kan Nabi nyuruhna kieu khairun nisa al mar'atu idza nadorta sarrotka pan saya-sayana istri lain anu hideung lipstikna tawa hejo lain nu pangbeuremna lipstik lain istri nu sae teh anu di mana ditingali ku carogena ngabungahkeun kumaha ngabungahkeunna minimal mere seuri leutik ulah gede teuing ida nadorta sarot ka di mana aja ningali ngabungahkeun itu diantawisna. Jadi lamun hoyong bagja la'alakum tuflihun ternyata salat resepnya terus berbuat baik. Ari berbuat baik lewat sikap tiasa, lewat ucapan tiasa, lewat harta benda oge tiasa, lewat tenaga oge tiasa. Kita pandai-pandailah berbuat baik. Sebab perbuatan baik kita sekalipun kita berbuat baik kepada orang lain, hakiki nama eta teh kebaikan untuk kita sendiri. Betul. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lamun anjeun yen kahadean eta kahadean keur anjeun keneh, yen kaawonan ge keur anjeun keneh. Kembali deh ka urang. Eta si eta berean da alhamdulillah dewekna ge ari keur panen peuteuh teh urang teh dibere. Dewekna ge berean deui eta urang ge kamari kondangan kasih eta urang ge kondangan deui kan gitu. Nah. Ulah kieu anu batur jang kuring nu kuring jang dewek. Cek tetangga sabeulana, duh ya Allah eta jama peuteuna raweuh buahna raweuh sagala aya. Masyaallah urang nempo unggal poa kuno bogana dijual. Cek nu nempokeun teh ulahan teu dibere hiji-hiji acan. Ulah waraka ngomong korek dengekeun heula. Nya honing bae. Ai nu bogana teh ngadengekeun he dewek ngomongna atuh da ulahan teu kuring teh nempo unggal poe. Cok nu bogana teh tah kusaha nya nempoana. Mana ulah sok kabitaan ku barang batur kitu nu puguh manu urang bae engkena matak teu hade jeung batur naudzubillah min zalik. Kawas jalmi punten-punten ya saya boleh hajat lain nyaritakeun hajatan ieu mah. Ajalmi kadang kawis sere kondangan kenang kening di imah neangan buku nah deui. Geuning seuri sih nah Bu. Ibu bade kondangan, bade antosan mohon atuh. Di antosan lila nemen. Nya ngaranna ge awewe atuh lila keur dicelak keneh, dipupur. Tos anggeus dangdana entos keheula tuh. Naon deui atuh leula ti keur neangan bukuna. Atuh ek naha ing poho deui he kondanganna sabaraha. Eta dewek ek bayar ta ek mere. Cik coba tanya hate masing-masing. Ek bayar. Oh ek bayar. Masya Allah punten Bapak Ibu lamun urang yen kahadean hayang dibayar deku jalma siap kecewa. Bener tuh, siap kecewa. Engke teh geus anggeus hajatan dibukaan amplop teh. Ya Allah ya jamaah ieu. Leutik. Kuringna mah geus 4 kali. Lain dijumlahkeun. Kaduh. Lain teh dijumlahkeun kuring geus 4 kali ya Allah jabah harita maksakeun eueuh ge ngajual hayam. Hanjakal ba mending keneh kitu kalau aya nu teu kondangan isukan pajeung pagabrug teh ditanya. Kalau nu teu kondangan aing panas tirisna pajeung eta he jama eta urang teu ditanya isukan mah aing lumpat jalanna ka kebon moal ka dinya. Ya Allah nyusahkeun teuing. Ai kira-kira undang-undang ka jalma terus matak hanjakal mah tah kusaha ngondang atuh. Kapirang teh tah kusaha ngondang. Jadi tadi titah teunah itu kondangan kalewa ka jamana. Makanya di mana orang berbuat baik serahkan baik ka Gusti Allah, mending dibalas ke Allah tak mending ku jalma. Ka benar. Mending ku Gusti Allah.
janjina kieu cek Kanjeng Rasul, innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni ahihi. Sasaosna Allah bakal nulungan hambana, innallah sanyana Gusti Allah bakal nulungan hambana selama hambana sok daek nulungan baturna. Geus mending ditulungan ku Gusti Allah. Urang mah kadang-kadang ngeseng-ngesekeun ka si eta da daekna mah bulit teh kan teh bisa kitu teh baheula ti kusaha ku kuring teh. Tu boga rarasaan ongko jadi jamaah teh ji. Ada rek kitu mah nya ulah mere atuh. Leres teh Bu? Ulah sok ngabatalkeun sedekah ku murukusunu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Hei jamaah iman, ulah sok ngabatalkeun sedekah ku ngamarukusunu nyebut-nyebut bae nu enggeus teu kaharti tos yang lalu biar berlalu lupakan saja semua. Enggeus nu enggeus mah. Hayu bae da aing menyeri hate ku si eta teh baheula enggeus baheula. Hayu bae dicokelan bae puing-puing kenangan masa lalu. Mimpi-mimpi indah hanyalah semu, lupakan itu semua. Terkubur bersama waktu. Enggeus. Hayu bae nya ceurik dina aing inget deui. Hayu bae inget bae. Keur badah ceurik ngawiming aing nyeri hate inget deui. Jah. Paeh manten. Itu. Insyaallah. Bo, geus sajam wayah balik. Pangrasaan geus sajam. Tah jadi lamun hoyong beruntung hoyong bagja ternyata kunci-kuncina eta ku Allah dipasihan terang la'allakum tuflihun supaya anjeun bagja salat ibadah kabener dikir sinaloba punten-punten seueur anu rumah tangga teu ngamanfaatkeun ibadahna naudzubillahi min zalik. Karek ibu mangnyucikeun anggean caroge, anggeana diangge ibadah, masya Allah dihampura dosa ibuna. Osok mangnyeusekeun teu, alhamdulillah sok mang makekeun. Henteu, pang makekeun bu. Ulah sakalina salaki pedah gawena kantoran, diogo nemen. Dipangnyetrikakeun pang makekeun dasina ge dipang makekeun. Rek angkatna dianturkeun nepi ka dipangmukakeun mobilna ge kisbai. Dada hati-hati di jalan. Masya Allah. Sae teh tapi giliran tukang macul salakina. Sugan mah bade macul ka dieu acukna disetrika heula. Ci osok tara. Setrika heula ek macul ka dieu dasina anggekeun heula. Ek macul make dasi anterkeun ieu paculna aa. Terus anterkeun ka galengan. Hati-hati di galeng ya ada dah gitu. Jah kalau kesalak itu tukang macul ulah gitu. Siapapun dia adalah suamiku tercinta yang kini ada di galeng kan gitu. Jadi kalau sudah rumah tangga apapun kondisinya dia suaminya, apapun kondisinya dia istrinya, tetap harus ada hak suami hak istri dijaga. Halo, hayang ka surga tante sih, gaya, hayang ka surga. Kuncina istri sing taat kanu jadi caroge mun hayang ka surga. Carogena kahade ulah doraka kanu jadi istri sing teu ka surga kahade. Geus nikah mah punten-punten wudu ge kuduna dikontrol ku salakina ibu keur wudu dikontrol ku salaki halo sok henteu engke balik ti dieu ngomong aa pangontrolkeun wudu abdi henteu eta kewajiban cik coba yayang nyebutna yayang tak neng ya hah coba cik wudu ji geuning buduna kitu keneh salah benerkeun ku salaki atawa salakina cik awudu teu bener benerkeun ku istrina punten aya serumah tangga mah da kudu saling membantu saling pengertian ulah saling ego-egoan sebab hulu dua dihijikeun hese leres teu nu hiji anak batur nu hiji anak sejen kan gitu
Ada bahasa lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Betul. Anak batur dihijikeun hayang sarua nya hese. Tah, lamun ngahijikeun ngangge iman, mohon. Ngangge soleh, ngangge takwa, ngangge iman, insyaallah Bu, kawas lampu tacaang. Negatif jeung positif, istri jeung pamuat dihijikeun mangge syariat agama terang caang. Ieu kabeneran ngahijikeun jadi caang, tapi lamun teu bener konslet. Sok aya teh salaki jeung pamajikanna konslet. Kumaha konsletna? Hah? Cambetret bae, pasea bae, awet rajet. Aya nu awet rajet. Aduh ya Allah Gusti pada hidup ge eungap. Hati-hati padahal air rumah tangga teh keuntungan lahir batin. Artinya naon? Ketika orang rumah tangga ternyata pembuka rezeki, cek Nabi kan gitu. Tajawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Sok nikahi wanita sebab ku nikah teh bakal ngadatangkeun harta, dibuka ku Gusti Allah. Sok urang keur can nikah mah teu meuli cawet ieu lain. Keur can nikah meuli cawet henteu. Teu meuli erak henteu. Nyieun imah. Teu geus nikah mah urang kumaha hayang rompok, kumaha hayang anu kacumponan lami-lami ge leres. Tuh pembuka. Hanya sayangna sok loba jalmi anu poho ka Gusti Allahna teu deukeut ka Gusti Allah, anu masihan anugerahna, nu masihan sagala-galana. Panca Gusti Allah kieu. Pangkihu gerak narika wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Saur Gusti Allah teh geura tikahkeun pamagat boh istri anu masih lajang nu can nikah, wa ankihul ayama sok nu can nikah tikahkeun, wassolihin nu geus layak nikah, nu geus waktuna nikah sok tikahkeun. Biasana sok aya penghalang, duh budak teh da can boga gawe entong waka kawin ke heula da kumaha atuh engkena umur geus 75 tahun ek dikumahakeun. Engke deui. So Gusti Allah sok nu lajang sok tikahkeun geus waktuna, wassolihin jeung nu geus layak umurna geus meunang. Aya nu mana wassolihin teh nu saroleh sok tikahkeun iyakunu fuqara. Dina ayat ieu kan aya kieu nya iyakunu fuqara, lamun kondisina fakir teu gaduh nya teu cukup hirupna yughnihimullah, Allah bakal nyukupan ku cara nikah. Maka tos nikah tong khawatir kayak ku Gusti Allah dicukupan, amin. Gitu. Sok ibu nu tos rumah tangga dahar sapoe sabaraha kali? 6 kali? 3, aya nu 2, aya nu 3 geus kumaha hayangna. Artina kieu, ternyata sok aya jalma anu duh abdi mah duka teuing hayang nganggur bae tapi da barang dahar. Laras teu? Abdi mah tos lami ge ya Allah can usaha deui duka nganggur bae can aya di padamelan tapi da dahar. Laras? Barang dahar. Da hakikina mah cek Gusti Allah teh yughnihimullah, han beda kieu lamun hoyong ku Allah dibeungharkeun maka petunjuk Allahna ku urang diangge. Sakalina hayang ieu mah punten-punten, sakalina hoyong beunghar, hoyong sagala-gala, ibadahna kadang-kadang disandarkeun kana hayang harta benda. Aya jalma hudang tengah peuting, salat tengah peuting, pedah naon? Pedah keur aya kahayang. Wios tante, wios ngan ngerakeun ku Gusti Allah. Pada hudang ti peuting usolli sunatat tahajudi raqatain la ta'ala Allahu akbar, duh Gusti hayang mobil. Lamun isukna salat duha usolli sunat duha li payu warungku Allahu akbar. Pada salat hayang warungna payu, pada salat hayang anu kahade. Era ku Gusti Allah, lamun orang ibadah mah ikhlaskeun bae,
cek Gusti Allah na hadis qudsi miwarang ka manusia ayuhan nas ahlisu a'malakum lillah fa innallaha ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasallah. Hei manusia, ikhlaskeun amal-amal aranjeun semata-mata karena Allah, sebab Allah taala moal narima amal anjeun kecuali nu ikhlas ridho keur Allah semata. Ulah korban merdeka keur Allah hadi mamang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rumah tanggana niat karena Allah, di mana rumah tangga nu karena Allah mah loba ibadahna, amin ya robbal alamin. Musibah tadi ayat 3 nya nu kadua musibah dina taat sing taat teh sing rajin artina sing getol, dina taat sing sobar dina taat, salatna sing salabar ulah assalamualaikum kojengkang assalamualaikum cawi gebang ya. Jadi sing tenang ibadah teh supaya naon dapat padilah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sobar dina naon? Sobar dina maksiat. Artinya saon maksiat teh kieu kajeun doli batur maksiat lah urang memual. Kahade sebab sok loba jalma anu teu ngarasa bahwa eta teh pagawean maksiat tapi ngarasana seneng. Seneng padahal mah durhaka, padahal maksiat, naudzubillahi min zalik. Masalahna naon? Lamun orang hirup bergelimangan bae dosa, di samping rezeki akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala terhalang, maka alamat berlunta-lunta nanti kebahagiaan di akhirat boro-boro didapat. Tapal lebah dieu. Ibu bapak hadirin hadirat anu kusim kuring dipehormat. Salajana indu rumah tangga kan rata-rata teh ditu dia hoyong sakinah mawadah warohmah ngan 3 macam. Laras teu? Sabaraha macam cik? Sakinah, mawadah, warohmah. Da geus kawin mah sagala hayang. Sakinah, tenang, tentram, duh masya Allah. Ek nyangu, beas aya, duit ngayah, tenang teu? Komporna eueuh. Meser ku duit. Tenang, sakinah, ya Allah. Mawadah, kasih sayangna terus tumbuh ke hade panganten. Kadang-kadang sok ngayang adatna ijamat teh. Kade adatna sing apal, adat salaki kumaha, ada pamajikan kumaha, ka apal ibu tos apal teu adat salaki. Kumaha? Geus ulah bebeja ngerakeun. Sing apal kana adatna, sing bisa ngayomina, da jalmi ngaranna ge. Henteu mulus bae ibu seuri bae, hirup teu bu hiji waktu sok ceurik, ibu pernah ceurik tah henteu. Dicerikan ku saha? Ku salaki. Kade bu. Eta teh romantika hidup, tandana hirup di alam dunia. Maka ai di dunia mah entong serius teuing biasa aja. Mun sedih ulah sedih teuing, mun bunga ulah bunga teuing. Kade dunia teh cak Gusti Allah wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan walau kanu ya'lamun. Bukanlah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau, permainan belaka, tong serius teuing. Biasa-biasa saja, merana boleh merana, serananya saja. Mun ceurik entong haye bae eureun. Berduka boleh berduka, sedukanya saja. Jadi lamun orang keur sedih teh bu, ulah sampai ditinggalkan ke seorang sampai hulu di kaudan, buuk di jenggutan sampai awak pak naon pakaian soeh disoehkeun, aduh kumaha teuing kuring eueuh jama eta mah uring teh kumaha je. Masya Allah ulah serius teuing di dunia teh punten. Ngabandungan aya jalma beunghar banget tapi geus maot begeuning imahna ditinggalkeun aya nu kitu. Nah, aya jalmi ya Allah kendaraanna loba jaba aralus nu marahal
ai pae sugan dibawa ke kuburan pan henteu ditinggalkeun leres. Makanya biasa-biasa aja Allah ngelingkeun kade dunia teh permainan. Di bejaan wa inna darul akhirah, dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi anu ku urang kedah soson-soson dikejar teh kehidupan mana? Akhirat. Dunia mah seperlunya aja. Abdi perlu imah nyieun imah, abdi perlu mobil meuli mobil, ulang perlu motor meuli motor, perlu bawang meuli bawang, perlu sambelen meuli sambelen, perlu sendal meuli sendal, geus keperluan wungkul kebutuhan sementara keur di dunia eta ge kabisa jadi nilai ibadah kitu di dunia mah kahade. Sampai Allah ngomat-ngomat ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun, hei manusia janji Allah itu benar, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gurur. Hei manusia janji Allah itu benar, sekali-kali jangan sampai kalian tertipu dengan duniamu. Hati-hati ari ngala duit daek kadang ibadah teu daek, naudzubillahi min zalik. Insyaallah man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasa'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Ayat Allah ngabejaan sahajal ma anu hayang kehidupan segera hoyong gewat pokona mah hayang gewat ayah, hayang gewat loba, hayang gewat anu. Cek Gusti Allah, ajalna lahu fiha manasa, ku kami bakal disegerakan di dunia siapa yang dikehendaki dan apa yang kami kehendaki. Maka sok aya jalma he si eta teu kataekan ti Gunung Kidul cenah. Ai si eta ti Gunung Kaler eta mah. Nu eta wetan kidul. Teu kataekan manasa uliman nurin. Siapa yang kami kehendaki dan siapa yang kami kehendaki, apa yang kami kehendaki. Karena naon sih? Eta mah penting pokoknya mah nungguan eta bae nungguan lilin. Terus ka mana tuh kanu eta nama sebrak-sebruk je. Saja manu hayang kitu cek Gusti Allah, summa ja'alna lahu jahannam, ku kami dijadikeun kerja manusia kitu neraka jahannam yaslaha mazmuma madhura, bakal dilebetkeun ka neraka dina kayaan hina dina. Naudzubillahi min zalik. Maka cari berkah tong hayang ngayah. Ai berkah mah boga duit 10.000 bisa meuli mobil. Ibu bisa henteu? Mau mobilan? Ayo berkah mah boga duit 100.000 bisa nyieun imah anggeus. Itu berkah. Mohon ke berkah mah bisa. Ku ngayah belum tentu. Anu ngayah belum tentu jadi bagja, Bu. Tapi ku berkah insyaallah ku berkah masya Allah dahar sahuap ge wareg ai ku berkah mah, Bu. Laras teu? Hemalnya langsung sapiring atuh. Dahar sahuap ku barokah. Maka Islam mengajarkan supaya hirupna barokah di mana gagawe unggal poe naon bae anu sae pagaweana kasayan awalan bismillahirrohmanirrohim, minimal ku bismillah. Ibu osok nyangu osok sabaraha kali nyanguna? Sakali kajen malas dewek mah. Ek nyangu bismillah tah henteu. Kabener. Awas nih, aya nu bismillah aya nu henteu. Bismillahan pancen ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Kanjeng Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta, setiap urusan nu sae teu diawalan ku bismillah bakal putus tina rahmat Allah. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Ek nyangu tate asak teh alhamdulillahirabbil alamin. Hayo baik naon kasayan pokona mah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah, berkah hirup. Da ieu teh loba nu teu ngamalkeun leres. Sok geura. Karek assalamualaikum bae ge. Loba jalma kadang assalamualaikum tapi palebah ka imah dewekna mah kadang-kadang teu assalamualaikum. Ka batur assalamualaikum ai ka imah dewekna blus leres teu?
Sok padahal mah ka imah urang ge assalamualaikum aya jama eueuh. Kosong gimana? Assalamualaikum ka ti jero anu nembalan tapi teu kadenge. Mun jama kosong nembalan kadenge assalamualaikum. Waalaikumsalam lumpat. Aduh. Pembiasaan perbuatan baik anu bakal ngadatangkeun keberkahan hirup henteu kudu nu mahal-mahal. Karek ibu dirompok cik biasakeun loba baca Quran. Sebut loba baca Quran teh teu kudu loba-loba macana. Nu penting aya rutinitasna. Abdi marek maca Quran setiap ba'da maghrib atawa ba'da isya osok tara. Geus ngomong teu asak-asok tara-tara kitu, osok tara. Tara osok. Osok maca Yasin bae ai malam Jumat, padahal macak Nabi malam Jumat tampang saena maca surat Kahfi. Ieu mah Yasin bae sampai lecek. Teu nanaon tapi. Ya, sing seueurkeun sholawat cek Nabi man asurat alaihi hajatuhu. Pirang kan ya? Dina hirup teh supaya digambilkeun Allah. Man asurat alaihi hajatuhu sahaja manu ngarasa susah pangabutuhna. Susah pangabutuh tanya. Pal yuksir sholatan alaya cek Nabi. Cik lobakeun baca sholawat ka kaula. Lamun urang susah pangabutuh lobakeun maca sholawat ta lobakeun duit. Lobakeun duit mah hese, lobakeun sholawat. Ternyata cek Rasul lamun jalma kasusahna teu daek kabutuhna susah teu daek laksana lobakeun baca sholawat. Napa innaha taksiful gumum wal karub wal hamum bakal ngalengitkeun kabingung kasusah karupet bakal dipikeun ku Gusti Allah ku barokahna maca sholawat. Terus naon watakdil hawaid sareng bakal nyumponan pangabutuh hirup urang butuh naon ku loba baca sholawat dicumponan ku Gusti Allah kitu. Apal sholawatna geus tong nu hese-hese. Salawatna Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad make wasallim. Kan Allah miwarangna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima make sallimu Allahumma salli wa sallim ala gitu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 balik bae biasakeun coba insyaallah Bu hirup urang dibarokahan ku Gusti Allah. Da ieu teh loba nu teu daek aing mah nyaho lah. Terus teh padahal mah resepna kitu teteh cek Kanjeng Rasul teh. Loba ka susah, loba ka bingung ulah kalah ngamuk beuki angot susahna. Atuh da mah cicing bae batur mah usaha. Ci dewek naha. Baheula mah boro-boro ngamuk ka urang teh sieun ka batur lain. Aya nu omak amuk sabab engke amun tos rumah tangga mah cek Kanjeng Rasul ge engke wa basarahum uyubahum payatubu minha lamun jabat rumah tangga bakal ditembongkeun luar dalam aslina bakal katingali kurang lebihna bakal ditingali tapi bukan berarti untuk saling hujat untuk saling memecahkan diri atau saling ngawada ulah hadean cek payatubu minha hadean wayahna da geus jadi suami istri kekurangan masing-masing sok bareng-bareng kitu rumah tangga teh ulah sugan teh guning ulah kitu teu rajeun mi aya mah di bawah sangsara nah adewe galak teh ayeuna mah galakna naha pokona mah galak hati-hati geus rumah tangga kadang ujianna macam-macam ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing ingat bahwa Allah ketika masihan mawaddah warahmah itu kalimatnya wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah artinya dari perlakuan kita dari perbuatan kita yang menyebabkan datangnya mawaddah warahmah yang harus kita perjuangkan dan harus kita usahakan gitu. Ya Allah semakin seneng bae ka mamah teh nyambelna lada. Beki resep bae ka mati Allah jaba beki rapih bae dangdana ge masa Allah gitu. Jadi semakin baik semakin baik semakin baik.
Di antara anu ku urang sok kadang kawis diabaikeun padahal mah gampil, anu padilahna luar biasa kanggo nolong kahirupan urang, kabagjaan urang boh dunya boh akhiratna seueur jalma anu males ngamalkeunana. Coba tingali ya. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mataan hasanah. Tuh Allah ngabajaan gitu. Seglamun anjeun minta pangampura ka pangeran aranjeun, teu pira istighfar. Summa tubu ilaihi tuluy tobat ka Gusti Allah, hadean awakna. Nu tadina judes jadi kumaha? Anu tadina asem jadi amis. Nu tadina sok ngomongkeun bae batur ayeuna mah teu jadi dikir. Diroba awakna summa tubu ilai jama loba istighfar ngarombak awakna jadi sae yumatikum mataan hasanah Allah bakal nyenangkeun kahirupan ku kahirupan anu sae. Ternyata istighfar gitu. Terus naon deui anu bakal nyenangkeun kahirupan urang jadi sae? Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tuh sajalma anu beramal soleh baik lalaki atau perempuan, laki perempuan beramal soleh maka na rumah tangga kade suamina kasoleh istrina ge kasoleh parai solehna beramal soleh cek Gusti Allah lamun jalma beramal soleh pamegat boh istri bari kondisina iman ka Allah subhanahu wa ta'ala maka kami pasti akan memberi kehidupan yang baik baginya gitu. Dalam hirup hayang saya teh beramal soleh, pamegetna soleh, istrinya soleh, terus arariman. Ternyata kesolehan itulah yang membuat orang jadi mudah rezekinya, jadi hirupna disenangkan ku Gusti Allah. Allah ngabejaan palladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa rizqun karim. Maka adapun orang yang beriman beramal soleh baginya satu dapat ampunan, selanjutnya apa? Allah akan ngasih rizkinya mulia teu hese hirupna gitu. Hoyong babari rezeki naon cik resepna? Amanu wa amilus solihat, beriman beramal soleh ternyata rizkun karim, rizkinya mulia, rizkina digampilkan, rizkina dimuliakan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya orang na rumah tangga saroleh kemudian beramal soleh. Ai tukang gepe amal soleh sanes bo, ai tukang gepe itu sih tukang gorengan amal soleh lain. Ayo soleh teh nu maslahat, anu manfaat keur jalmi, gepe manfaat henteu. Manfaat soleh lamun zamana ibadah, teu ibadah mah teu soleh ieu, paling gemet da geus amet. Gitu kahade, manana rumah tangga ulah miceunan laku sok mempeng rumah tangga sing dikunci segala bentuk ibadah naku salat nasina rajin, zikir nasina loba. Engke teh kadituna sok gaduh putra, mohon. Geus gaduh putra kadang-kadang kan ngarewangan bae putra ek salat kitu budakna eueuh nu nyekel. Budak ceurik kumaha teuing duh kira-kira ngahalangan salat mah pencet bae budakna tuh. Ta ulah atuh dah anak piraku dipencet sinaha. Sok sing pengertian kahade ulah alasan da budak eueuh nu nyekel kalah teu salatna. Sok aya bae teh kitu teh 1 2 3 4. Sakalina sholat pinggir ranjang budak urut kiih Allahu Akbar duh kade bapak ibu ai dirompok teh sholat hati-hati kadang-kadang ai tai cak-cak keru imahna diipel tai cak-cak na kapel mutan najis kabeh diangge sholat teu sah sholatna mana ngapelna kudu hati-hati lamun ai tai cak-cak tanya heula mana tai naon tai cak-cak sucikeun heula ulah padu ngepel bersih bae bising diangge salat kawas ibu nyeuseuh ulah padu bersih bae kainget sing sucina ulah padu nyeuseuhna bae
ulah padu bersih bae sing suci gosrok bersih kucur kucai nu anyar nyucikeunana ulah padu bersih bae osok itu alhamdulillah sing apik na Islam teh sebab loba jalma ibadahna loba tapi teu ditarima ku Gusti Allah boro-boro menang padilahna kitu boro-boro menang padilah sebab naon ceroboh ibadahna termasuk wudu punten sok aya anu wudu kadang-kadang padu daek bae pan punten Bapak Ibu cik ari pardu wudu aya sabaraha poho deui air rukun wudu aya sabaraha geus mempengkeun ngaji dibejakeun lah ku kuringnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum hiji he jalma nu iman di mana bade ngadirikeun salat geura basuh wajahmu rarai mohon eta teh rukun wudu nah fagsilu wujuhakum terus wa aidiakum kedua tangan anjeun ilal marofik sampai kana sikut apal sikut nu kieu jadi ari wudu saena ulah ti dieu ka dieu caina ti dieu ka dieu gitu ilal marofik teh ka dieu nya ulah ti dieu ka dieu keun lamun dikucurkeun cet ka dieu eta wudu ilal marofik dua panangan ilal marofik nya nu mana heula katuhu heula terus anu kenca sok aya nu kieu kanan kiri burung dara ari tuna jadi ulah kanan kiri jadi kaapik sok heula terus sampai sikut ka dieu sok aya nu padu daek bae kieu teh sah wuduna hati-hati ke kumaha salatna boro-boro menang padilah kan gitu wudu hati-hati terus ilal marafiq wamsahu biruusikum usap sirah anjeun awas sirahna buukna aya anu pendapat rambut teh naon tapi na Quran mah ruus teh huluna kulit coba lamun kudu rambut bae nu botak kumaha kana kulitna kalambe kada kulit wamsahu biruusikum usap sirahna ulah padu buukna bae kasampe kana kulit kan kitu saena walaupun kana buuk ge sah aya pendapat sah teh naon tapi saena ruus kana sirah lain kana sa'run lain kana rambut tapi kana sirah palebah nu botak buukan ka mana neangan buukna kan gitu rusikum wa arjulakum ilal ka'bain sareng dua pean anjeun sampai kana mumuncangan atawa kengkeongan tanaon mumuncangan kengkeongan totomatan lah eta wudu bae kadang kawi sok aya anu padu bae sehingga boro-boro menang padilah padahal padilah wudu Masya Allah orang wudunya bener di akhirat nanti gurran muhajjalin bercahaya wajahna bercahaya Masya Allah kemudian tina wuduna dihampura dosana kadar ku wudu cai nu ngeclak tina wuduna da bener wuduna jadikeun malaikat ngadoakeun ka eta jalma eta wudu bae padilahna luar biasa sok komo salat maka lamun salat wuduna teu bener padilah salatna meunang ti mana padahal lamun salatna leres jalma insyaallah rezekina ku Allah dijamin karena salatna rapih gitu maka lamun aya jalma hirupna ku cara kacir tempok salatna geus rapih tata can gitu cek ahli fikih kan gitu karena salat rabbik firli warhamni wajburni warfani warjukni wahdini waafini wa'fu anni kabutuh urang aya sadaya di dinya anta disebutkan duh mobil duh motor teh rabbik firli warhamni wajburni warfani warjukni wahdini waafini wa'fu anni maka tingkatkan kualitas salatna supaya padilahna jang kahirupan urang dunia akhirat disenangkan ku Gusti Allah dibagjakeun ku Gusti Allah gitu sing soson punten-punten ai rumah tangga teh sebetulna mah naon namina teh nya keuntungan nu seueur pisan ngan seueur nu abay seueur pisan di mana tos gaduh putra tingali geura wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahui ku aranjeun he manusia cek Gusti Allah sanyana harta aranjeun jeung anak-anak aranjeun aya nu bakal jadi fitnah. Maksudna kumaha? Gara-gara harta jalma berdosa, anakna jadi dosa, mawa dosa nyababkeun dosa,
Tapi di samping itu indahu ajrun azim. Harta bisa menyebabkan pahala nu gede, anak bisa menyebabkan pahala nu gede. Gitu, tinggal orang kumaha mawana. Ek dikumahakeun ta mawa harta, ek dikumahakeun mawa budak teh, ek dikumahakeun budak teh ek dikanadosakeun tadi kana pahalakeun. Indahu ajrun adim cek ahli pikir lamun ibu gaduh putra terus nyusuan putrana sakali nyusu sakecot nyusu kenyot nyusu kumaha ngomongannya eta sakali nyenyot susu dihampura dosa indungna. Mana budak nyusu teh geuwat susuan bu ulah cicing bae geuwat susuan dihampura dosana. Kumaha mun indungna teu salat? Nah ieu nu jadi masalah. Kadang-kadang ya Allah embung salat sina padahal mah kauntungan di mana gaduh putra bisa boga pahala agung pisan. Lamun memang orang bisa nyepengna atau bisa ngarahkeunana bagja ibu lamun gaduh murang kalih daek masantren berarti ibu dapat pahala, ibu dapat ganjaran, ibu sedang jihad fisabilillah ngajejekeun anakna di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabawa pahalana gede indahu ajrun azim. Dayakin rumah tangga par ngadambakeun hoyong gaduh putra putih tadi dibejakeun mugi-mugi lamun pasihan katurunan sing katurunan nu soleh jeung solehah. Mana sok aya nu lahir langsung di ngaranan si soleh. Mun awe langsung si salehah. Ari geus gede rambutan tatangga erep ku si soleh. Jadi penting orang ngarahkeunana. Sokom lamun orang gaduh tujuan ayeuna nu rumah tangga di dunia dugi ka akhirat hayang bareng-bareng ka surga. Masya Allah. Ibu lamun ka di akhirat suamina bae nu ka surga ibu henteu da mereh moal kira-kira. Hayang nginum teu? Duh, rugi. Mun tiasa kudu tiasa dua-duana ka surga bareng-bareng. Keur di dunia bareng-bareng rumah tangga engke dugi ka akhirat di surga bersama-sama gitu. Jambung lah di surga bolah bareng galak salakina geda. Di dunia nasieun ditu sing ngagalakan moal aya bu penghuni surga galak. Moal aya penghuni surga galak. Allah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun urang nan hoyong kalebet jadi ahli surga, rumah tangga ahli surga, hirup ahli surga, cek Kanjeng Nabi ahlul jannah man mala Allahu udunaihi min sana'in nasi ilaihi khairon wa huwa yasma. Gitu. Saha jalmi anu ahli surga tinu mana? Penduduk surga ahli surga nyaeta jalma anu kedua telingana dipenuhi sebutan manusia. Besok mireng gitu sebutan tentang kebaikan dan dia pun mendengarnya. Artinya kieu, lamun urang hayang kalabat ahli surga sing pinter-pinter berbuat baik, batur sampai mengenang. Alhamdulillah jamaah eta teh nyaho jamaah bager, jamaah soleh, jamaah hade teh ya Allah Gusti palebah hiji waktu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha si nu pae? Oh si eta ya Allah jamaah bager aing mah ya Allah leungiteun jalma eta mah ya Allah. Ahli surga terkenang kebaikannya di mana tas meninggal. Wa ahlun nar man mala Allahu udunahi min sana'in nasi lai syarran wa huwa yasma. Ari ahli neraka penduduk neraka jalma anu kedua telingana dipenuhi dengan sebutan manusia dengan keburukan dan dia pun mendengarnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanu maut si eta jah karep teuing. Tama jama kawas kitu jah dolit teuing bae. Geus tiis eueuh jama eta mah. Lamun maut dikenang keburukannya pertanda ahli neraka naudzubillahi min dzalik. Maka pandai-pandailah hidup di dunia rumah tangga sing pinter nyieun kahadean gitu. Kartos tante wayah balik mejeuna gitu. Jadi resep kebahagiaan ternyata salat jadi kuncina, dzikirna sina loba, kadaek maca sholawat, mohon sina loba baca sholawatna, insyaallah hirup dibagjakeun ku Allah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina
wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamda yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Jalaha wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Ali wa Siti Fatimah Jahra. Allahumma ij'alhuma usratan sakinatan mawaddatan wa rahmatan indaka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih data baina wa alif baina qulubina wa alif baina qulubina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa janibna fawahisha ma zahara min hawa ma batan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sabbitna ala dinil Islam wahfadna alal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung nahapunten bilal hidayah wa taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.